Anu maksud saur pribados ngislamkeun teh lain saukur hitanan wungkul kaum ibu, tapi ngislamkeun sagala-galana. Teges nama laku ucap lengkah paripola teh sing siga Islam, dahar nginumna sing siga Islam, lempangna oge jeung lengkahna sing siga Islam, nya kitu deui tukang tanina oge sing siga Islam. Samodel bapa nuju di sawah, terang kapananpun ibu teh nu jadi salaki teh keur di sawah, atuh guragiru ibu teh di bumi teh sagala diasakan, oncom sareng tahuna diasakan, aya kacang diangeun diasakan. Kapanan terang nu jadi salaki keur di sawah, niatna ibu rek nganteran nu jadi salaki ka sawah. Atuh ai diantaran gitu teh ku ibu teh kapanan kastrolna dijingjing, bobokokna oge diganong. Berangkat ibu teh nganteran kanu jadi salaki. Kasampak nu jadi salaki teh di sawah teh di tengah-tengah teh keur ngaheumatkeun pacul. Tidinya teh kapanan ku ibu teh baledog nu jadi salaki teh. Sanes di baledog ku kastrol atuh tutung meureunnanan punuk bapa. Baledog ku naon atuh ajengan? Baledog ku salam kanu jadi salaki. Salaki keur ngaheumatkeun pacul di tengah sawah teh ku ibu teh. Assalamualaikum bapana. Kitu kapanan nyebutna. Heg bae arek nyebut bapana, heg bae arek nyebut bapa, heg bae arek nyebut ayang teu nanaon eta. Nu mana we nu ngeunahna jeung pantesna. Ngan entong ari nyebut bebeb mah, ari geus kolot mah bisi dik seungseurikeun incu. Gitu. Kantos atau bapak ku ibu keur ngaheumatkeun pacul di sawah di kitu tah di baledog ku salam. Siga namanya ditingali tina kiceupna mah teu aya. Tah anu maksud saur pribados ngislamkeun teh sagala-galana, lengkahna sing siga Islam, lempangna kaditu sing siga Islam, dahar nginumna oge sing siga Islam, nya tukang tanina oge sing siga Islam. Kitu saur pribados ngislamkeun sagala-galana, sanes nyepitan wungkul dina ngislamkeun teh.